Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak dicatat di kitab ieu. Ieu teh nyaritakeun Kibal'an bin Ba'ur. Masya Allah. Kaayaan Kibal'an bin Ba'ur teh ku hebat-hebatna ilmuna. Boga santrina isna asyara alf mahbar. 12.000 santrina baik. Boga santri 12.000. Nu 500 bisa hibar. 500 bisa. Masya Allah. Kaayaan Kibal'an bin Ba'ur lamun ngadu'a ka Allah ngebul tandanya nak ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Kibal'an bin Ba'ur. Cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Bal'am bin Ba'ur. Ya Allah. Deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Bal'am bin Ba'ur. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Bal'am bin Ba'ur ro'a al-arsya kadele aras. Ngajeblak langit tak aras kadele lauhil mahfuz kadele. Allah karim. Harap Bal'am bin Ba'ur hebatna mual ayat 2 keistimewaan Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israil. Tapi ki Bal'am bin Ba'ur teh tigas le gara-gara tigas le nanyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israil. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha nu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah. Hei Musa, deuleu kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeuy beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berangkat Kangjeng Nabi Musa. Di negara eta teh aya raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'ur. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadengek Israel teh dek diserang ku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Bal'am bin Ba'ur daratang ka kiai. Fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam.
cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh nyana teh kuari tengah perjalanan kuari teh nyana endek nyerang negara urang sakieu tentremna nagara teh nu iman-iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge walaupun urang kadang-kadang dipaksa ti tamangeranan ka batu tapi kan urang aya dina katentreman kuari deuk diserang ku Musa wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana parah kan eta cek Kangjeng Nabi Musa atuh eta mah nabi maknya atuh ai kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya baralik deui sanggeus baralik deui meunang sapoe dua poe datang deui mama tulungan negara urang demi negara urang demi cinta negara urang amankeun negara urang mama mah geus hebat jasa doana mama mah kan geus terkenal jasa doana maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna cek Kanjeng Nabi Musa cek ke Balam ke heula atuh ya mah kan nabi atuh parah ngan kalang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah kula ge nyahwailakum becilaka marane kabeh Musa man nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun jana mah disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoa jang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus Allah ya kari sedangkan kibalan tewakana indahu ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun ku nyana aras kadeuleu lamun dibacakeun ku nyana tanda diijabahna ngebul mun dibacakeun ku nyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking deuketna dirina ka Gusti Allah percaya seluruh masyarakat berikut raja kula bakal ngerekes ke Gusti Allah cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun wa ini in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati cak jangan kula boga ilmu ge kapan ti Allah ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah kula bisa bae kieu teh ti Allah kula lamun migawe doa teh beres ka Nabi Allah zahabat dunyaya wa akhirati bakal hancur kula dunia kula jeung akhirat kula dan naon mung kula mah hebat ti Balam bin Baur lain lalagaan hebat pakaifa adu alaihi wa an alam minallahi ma la ta'lamun nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang bahayanya nama nabi nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun boga keyakinan da kumaha ngadoakeun teh beres ja ilmu kula ge ti Allah teu bisa tapi wa alahu alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkenal teh ngadoalah nabi tinggal nabi meureunana ku doa anjeun mah eleh nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura coba
nyana teu daek ngadua ka Gusti Allah. Tapi kurang rekes lah ka Gusti, begitu ngarekes ka Gusti, mohon apa kudu abdi ngadoa. Teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana. Begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim. Baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim. Dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik. Dina impianana la tadu, hei Balaam, ulang doa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana. Baqoli qaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun, inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim. Kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula, kula dilarang an ad'u alaihim. Kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa, dilarang, bejakeun. Dibejakeun ku Balaam bin Ba'ur seperti apa? Balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja. Tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae. Saha nu dipake kapercaya ku tuan raja supaya datang ke Balaam bin Ba'ur supaya ulah terjadi peperangan. Akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja. Akhirnya raja ngutus ke Balaam bin Ba'ur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan. Dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balaam bin Ba'ur teh kapan jelema lain samanea nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah. Mangga ditunggu musyawarahna. Barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balaam bin Ba'ur kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah. Tapi palam yu'mar bi syai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban. Meureun nu mantag teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun. Coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana. Ternyata falam yu'mar bi syai'in perintahna naon ti Gusti Allah. Cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Balaam bin Ba'ur, "Lau kariha rabbuk an tad'a alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula." Lamun Allah keheuleun ka anjeun, bendueun ka anjeun, anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak, pasti dicegah sakumaha pertama. Pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge. Tunggu cak utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar ribuan dirham. Cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa. Doa teu beres. Eta Balaam bin Ba'ur anu tatadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaan boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun, majlis dibangun, pondok pesantren dibangun, kendaraan dibere, masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa.
Allah karim. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cik balang membawa kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah nu sakitu poharana. Geus kula kuari mandek siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeungke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba. Lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Jordan. Di dieu teh belah kulonna aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina. Di dieu ngaranna aya Gunung Hisban. Di dieu lah nyana cicingna. Maka cek balam bimbaura kula ndek ngadoa di luhur gunung hayang ningali coba keistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para penggawa-penggawana jeung pasukan-pasukanana. Kula siap dek ngadoakeun cilaka Allah. Ceklak Balam bin Bauron naik onta kesayangan tidinya berangkat encan jauh berangkat onta depak ngaguli tidak ke berangkat turun di Balam bin Bauron nazala anha wa darabah ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui udah siap udang di parokibah naik di palam tersirbihi kasira encan ge sababaraha jauh hatar Ramadan ngagusruk deui embungeun onta teh nyahoeun kaambe Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambe nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masyaallah wa hakadha miraran akhirna sababaraha kali onta teu maju nyada minta ka Gusti Allah Gusti dengan kedahsyatan Hizbul Azam nu kukula dibaca nyuwun keur izin Allah Bapa Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang siakos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikeresakeun onta ngomong deh fa antaqahala fa kallamat hujjatan alaihi onta ngomong cek onta waihaka ya Balam aina tadhabu ama taral malaikata amani tarudini an wajib ngomong onta Masya Allah karim hei Balam di kamana mana berangkat apakah mana tenelu malaikat tuh udah lebah kajajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadale ku kula malaikat onta ngomong ngana sehatan Masya Allah karim. Wih kata ila nabiyillah wal mu'minin. Fatadu alaihim cilaka maneh cak onta. Dek kadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah. Anjeun kadoakeun cilaka. Awas dihareup cilaka maneh. Tetep bae. Tidinya nyana ngadenge omongan onta. Berkenan tinggalkan bukan goblok siang aing setan aing batur gawe nu anjing ana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskeun onta berangkat nyana sorangan naik ka gunung Masya Allah karim langsung nyana naik ka gunung ngadoa ka Gusti Allah Allah karim. Begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nyana ngadoa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Balam, Aisyah kumaha ieu? Ngadoa teh teu beres. Itu atuh anu cenah. Aing ngadoa nya ka ditu.
mana tuh gulun ka dieu ya honya cek kawasan Allah Masya Allah ulah sambarangan berhadapan jeung Nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik kanyana mental doa nyana ngadoa deui kedua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna Masya Allah teu daekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sadri ngelel letahna datang kada-ada kade Bal'am bin Ba'urah Allah karim cakauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad galaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat ku lagi teu kuat pandala alisanu fawaqa ala sati ngelel we datang kadada kadi Allah nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Bal'am bin Ba'urah ilmuna harismana kesaktianana pohara tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah ielah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah ku ari mah geus lain gupak deui gupak nguyup proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam tina cau jadi aung negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu gila ayatna ya Bal'am bin Ba'urah dibaca ku nyana ge sarua bae ngan nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata deui jelema nu asup Golkar dibangun majelisna dibangun pondokna nyana berjamaah jeung kotok negeri pihak santrina masa sih terjadi itibar ku kieu hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kegituan anaona hanya sejenak dunia hanya sejenak ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim asbab nuzulna seperti eta turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ka seluruh umat faqqa susil qasas kisahkeun ku anjeun Muhammad faqqa susil qasas caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh seorang ulama Bani Israil Bal'am bin Ba'urah ngaranna hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun masyaallah dititah dibejak teu wanieun Kiai Golkar mah ngadongengkeun ieu teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Bal'am bin Ba'urah ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae ai mah kajeun ai eta kendaraan nang saha dipeunci cak wae teu bisa dinasehatan nya ki Bal'am bin Ba'urah ge ontang nasehatan teh dilingseun komo urang masyaallah mantap kula sok ngocoprak bae ge lain hasud aing eueuh batur jeung aing teu dibere Pak bere atuh aing
Emang kiai hayang, wallahu a'lam. Cilaka ya Indonesia, masya Allah. Barang kiai ancup di pemerintah, ancup di yayasan, negara jadi goyang gua. Orang Karawang goyang mantap. Negara goyang acak-acakan. Siapa? Sareri baheran aing mah. Bangun kaharti teh kitu tah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wallahu a'lam bimradihi watslulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudin naba berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina Taurat ukaula diberi Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa Taurat Zabur meureun belah dituna lain sakadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nyana nyahokanna rahasia-rahasia sehingga tina nyahokanna rahasia-rahasiana teh nyana jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae 500 bisa hiber komo nyana lain lalagaan bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT naon cenah SPT sepatan kabarakeun dia orang wong kronjo mengkonon dia orang kronjo mah hari tanu ge diiring-iring beblon ku bawa wong gendeng ge wong kresek mengkonon sapa iku kiai we ana lah kasurupan tah aduh masya Allah sing ada ieu tah baca titah ku Gusti Allah nu mantak aing macakeun ge titah aing mah ku Gusti Allah titah kadangnya belum kecelisian titah waslu bacakeun Muhammad aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad ulah sok daek dibere ku pamarentah acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia deui tibalam bin bauro sakadar bagis teu kudu bagus-bagus ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hanapeun tanggal Ambon tuh tanggal Ambon ari ngerokok nyana masalah hayang gagayaan segala boga majlis hebat di pemerintah batah wa udia ilaihi syai'un diberi hadiah nyana cilaka ngelel sia barang sana urang geus jawa di Pandeglang anu diberi hadiah ku pamarentah ti Kosewad urang nyaho di Serang dibere ku pamarentah teh tigeus le urang nyaho di Tangerang Jawa Rau ka kiaina ge ti Soledad tigeus teh nyungseb aya deui di Bandung mah teh lain nyungseb deui teh mah ngaguling ka timpah langit lain tangga deui geus tah mah di Garut sagarut jelema anu elmuna mah beut teu kalawan Garut Bandung ngaran-ngaran kiai di wetan ulah kira jagona ngaji urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang kang ngelal ngasal di ditu mah kang ngelel samsiah teh dilalab ukudu juban teh dilalab jual maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di wetan ngaran Jabul Jawa mah teh dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain tanggal cau teh anu buleud kitu naon kada jantung mantap jantungan sih ya jangan ragu ngajina masya Allah malah ya hafizul Quran segala rupa tapi ngalegeg dada ti pamarentah daleuk boro-boro jang batur jang nyana ge ngalal
cenah Ki Uci bisaan bae sing ngomong ku situ saja daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge. Lamun lain ayat ieu aing teh wani ka sia. Ya sia mah jago pan ngajina. Aing mah teu bisa ngan ieu mah kebenaran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia. Pancen teh ku ceuli atuh sia teh gadenge ku ceuli pandengkul bae paling ngadenge. Ya Ki Balam ge dinasehatan ku onta eta ge suaratul adat teu ngadenge. Lantaran manusia geus nu ngadek nasehatan kaki balan saktina luar biasa onta dibere bisa ngomong nasehatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana berarti jelema lamun geus kadah duit pamarentah teu daek narima nasehat deuleu ku ceuli sia deuleu ge pan deuleu si ku ceuli aing mah da ku ceuli bae mata mah geus biasa tah mah lah cenah kuci sok sambarangan we lain sambarangan tah ayat teh baca ieu aing deuk maca ayat ieu aing mah aing mah deuk maca ayat ieu kabeneran gasa ieu tapi cenah ulah kitu aing mah deuk kitu bae ja jak aing lamun disebutan mah beuh ambalaya tah tadina boga santi 100 200 300 barang dibangun majelis ku Golkar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai urusanan ulah kitu cenah ge baca ku sia ayat nah sia mah kitu bae sih dinasehatan kontak itu bisa atuh komo ku aing lah aing mah cenah balik ka deuleu cenah balik eta ayo sia yuh aing mah cenah deuk ieu pajar balik bae mah kajen ngompol bae los lain kitu yuk urang renung babarengan abeh urang salamet teu maksudna naon urang renung tafakuran dititah ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu didongeng-dongeng kiai nu kuari ja urang ge nyaho kula ge loba jasa ka wau kiai nu tadina hebat barang ancup jeung pamarentah kuari beuh acak-acakan mimitina mah andieup jasa barang datang deui berubah ku ari make batik masalah geus lah batik mah teh mah jak kiai Jawa ge make batik barang merengket deui ka dieu geus make calana masalah geus calana mah jak kiai ge loba nu make calana barang ka dieu make dasi masalah geus dasi mah barang ka dieu ngomong ngaco kumaha ngacona ortodok atuh kiai-kiai pasantren salaf kieu mah dikira majuna modernkeun je pemerintah ge cenah geus jadiakeun dadadana atuh mantak naon sareuk aing mah di pasantren kos kitu sakana teh kamajuan ieu wan batur teh nareuleuh ka urang nongton urang masa sia pendidikan pondok na kos kara itu majelis kos kitu segala teh awit teh kayu nagara keur kuaring geus lain nagara naon kitu ngaranna ortodok deui kuaring mah zamanna geus zaman internet kuaring mah kiai ngomong ge kuaring mah geus WhatsApp-WhatsAppan kiai masyaallah masa sih kiai masih kene ortodok eneh bae ngomong geus ngaco geus teh manu kos kitu mah ulah dilayan geus bandingan ge rante seret ke sumur parem Allah karim waslu bacakan ku anjeun ya Muhammad hai Muhammad alaihim kepada Yahudi naba'a aya khabar berita allazi jelma ataina nu kaula diberi ayatina berbagai ayat dibaca diterangkan hukum dikanyahokeun bahkan hikmah-hikmahna pohara jasa sehingga saksi mantraguna sakti mantraguna menta naon bae aya ismul azam pohara langsung diijabah tapi pansalakha minha keluar lepas nyana ti eta ayat-ayat masyaallah percis kama takhrujul hayatu min jildiha sakumaha keluar orai tina kulitna orai terus cici ngaju ngolosot keluar tah nu ditinggalkeun teh nu puputihna teh tah nyana ngolosot ieu ge sarua ayat
suci Al-Qur'anul Karim kuari baheula Taurat nu dibaca ku nyana ngolosod kos ngolosodna orabe nu aya tinggal cangkangna doa atawa percis sakumaha embe dipencit kemudian dikeset dicabut set ngolosod tinggal aya etana doa ieu kuari naon kitu ngara kulitna doang set kulitna doang ituna dibawa ka ditu masyaallah karim kharaja bi kufrihi keluar mawa kakufurana saha wa huwa bal'am bin ba'ur saha bal'am bin ba'ur min ulama bani Israil ulama bani Israil nah bisa jadi kitu suila ayad'u ala Musa nu dipenta ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa daekeun embungeun sakali dua kali embungeun tilu kali embungeun selanjutnya wa uhdiya ilaihi syai'un diberi hadiah ku kaum ku pemerintahna aju fada'a daekeun yana ngadoa akhirna mental doana fan qalaba alaihi balik deui kajana doana akhirna wandala lisan wala sadri ngelel ngambai lisan datang ka dadana Allah karim Masya Allah iyalah nu kudu dibaca-baca ku para kiai besi kabere marahnya naik letik yang gede tapi urang-urang bisa ngarasakeun ieu asal geus jadi yayasan beda asal geus dibere sering ku pamarentah beda kumaha mun buringas teh kadeulina buringas nyaos sia buringas teh henteu bangun indah teh diuk bersama babarengan lain teu asal geus gadahar di pamarentah buringas bangun okos manuk tilil teh sia nyawa ka manuk tilil tok tilintong sae asa jago kumaha eta artina tilil mah nama lamun enclak teu bisa tetep goyag-goyagan we kan tilil oleh eta kiai anu ngadahar duit pamarentah percis kos manuk tilil nah engke mah lamun aya Ki Golkar tilil kunaon aing inget ka manuk tilil eta mah ilham berarti Allahnya atuh saya segala tililan segala kuari mah budak-budak teh nyamun ka manuk tilil ai baheula mah pan asal set bae tengah sawah teh atau di galon nya mah set teh kikituan bae tah nah urang keur teh nyaho mah ih manuk tilil eta nu kitu mah pan teu bisa tetep teu bisa jarang mah kitu tilil jadi bae nyanyian tilil tok celentong aduh heran aing mah di Quran aya tilil segala fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin anu sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur teh pohara jasa tapi kabelah dia lantaran diberi hadiah eledet tangaran anu kos kitu teh lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa ngaranna ewedet atuh aya ngaran-ngaranna aing mah ngabejaan ka nu kuari pan teu nyaraho nu kuari mah kuari mah teu nyaraho baheula mah aya ngaran-ngaran eledet teh budak lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa eta nu tadi naon cenah ge nu tadi semah yang balikan deui bae heran nyawa eta kolot bisa ngaranan kos kitu eta akhirnya ngaran gula apa dah tuh gula apa mah gula kalapa tebang deh ortodok mah kos itu nu tadi nu sebat mah
sekali tegerkeun balam bimbaura dua kali tegerkeun dirayu ku kaum-kaum masih tegerkeun setungtung can diberi hadiah mah nyana teger ka bina-bina barang geus diberi hadiah mah eleh deet fa'atba'ahu syaiton maka nuturkeun ka anjeunna setan ai padrakahu tegas sama dipanggihan ku setan gelabah fasol qarinah jadilah setan babaturannya anu tadi namanya na digoda ku setan tadi nama digoda ku setan tedaekeun barang diberi hadiah daekeun eta lapang goda setan barang geus daekeun mah ku ari mah malah setan ngamakmum ka nyana lantaran Balaam bin Ba'ura diangkat jadi panglima setan percis kos nu kamari aya pengangkatan teh iya nantak bahasana ge fa'atba'ahu syaiton fa'adrakahu mimitina nyana digoda ku setan ku ari barang geus lancar setan ngamakmum ka nyana ban pohara berarti nyana mah KM aduh fasara qari Masya Allah Balaam bin Ba'ura lamun kurang ditapakuran pohara sanggeus taki Balaam bin Ba'ura tengelelitahna datang ka dada tidinya terus bae kaum-kaum na heran tapi terus bae dipenta kaistimewaanna lantaran doana mamasur hebatna walam yabqa ilal makwal hilah tapi tetep bae nya nangis geleletan ge terus bae teu eureun ngadoakeun teh teu terus bae wasa'am pasa'am kurulakum mu'tad carana kumaha atuh ieu kami kieu kuari bawa awewe hias papaesan nu hebat hias nu hebat supaya deuleu ka geunisanana kirimkeun ka ditu ka tentara Musa lantaran doa kula geus mental babalik ka kula kuari mah urang kirimkeun awewe bae ka ditu hias modif bagus supaya kadel kagelisan kacam pernikahan kamolakhanana cantik aduh luar biasa bawa kaditu goda eta tentara Musa lantaran lamun ku awewe mah engke ge bisa kagoda hayo carat nurut kaki Balaam bin Ba'ura mah sebab jana adalah tokoh nu paling karismatik watu ratusan awewe dihias dibagus-bagus Masya Allah summa arsaluhunna ila askari Bani Israil terus dikirim ke tentara kaditu ke tentara Kanjeng Nabi Musa kita liwat buruhunna allati tamna imratun nafsaha min rajulin aradah ketika aya tentara anu hayangeun gas, persilahkan ayo, persilahkan kena rusaknya. Masya Allah datang kaki itu gak godaan, datang kaki itu gak godaan. Leliwatlah awewe kadinya tungaran-ngaran awewe anu geus dihias gelis kabina-bina lain lalagaan kuari ge teh saeutik pamarentah anu tigeus segala-gala deuleu awewe nu molak anu cantik itu keneh pedagang-pedagang bos-bos memang geus parantina teu kaget lamun pamarentah ngabogaan simpenan teu kaget lamun bos ngabogaan simpenan kuari mah ulah kaget kiai ge ngabogaan simpenan ulah kaget di akhir zaman kuari HP main HP
emang kula teh nyaho kitu ka kiai anu zina zao insyaallah nyaho bah sombong amat kiai aing emang amun keur sombong ya di Tangerang kiai belah dia zina nyaho nu belah ditu zina nyaho insyaallah bah kiai sombong amat nyaho ka gaib sagala rupa ulah sok sombong teu nu nyaho nu ka gaib mah kecuali Allah aing mah lain gaib awewe nu dizinahanna bebeja gaib sana macem-macem itu macem-macem nyana ceri kayang tobat sababaraha awewe ceri kayang tobat kukula ditanya emang tobatina naon teu bisa ngomong ceknya emang boga salakitan teu boga ieu tobatina naon abdi ngalakukeun teu bagus jeung saha jeung anu di antarana malah maya kiaian cek aing teh lain ya sial ka aing ya besi aing bae lain orenganan tah aya nu dibeja bohong sia mere fotona kan nyata kan ya Allah tinggal kula tafakur bae masyaallah kunaon aing teu naudzubillah min yaliin naonan ngan ceuk kula ieu kiai ge di akhir zaman kumaha mimitina kula sok nanggap kumaha mimitina gitulah urusanana ternyata HP ulah nyalakeun budak sia main HP bae cilaka horeng nyana geus antep insyaallah balik bejakeun itu mah carita karusakan baheula dan rusak jasa rusak lain lalagaan masyaallah aya geus kitu mah loba serong-serong jeung pamajikan batur nu lain kiai atuh teh mah geus teu kacaritakeun pamarentah atuh teu kacaritakeun wah cenah kiai sok sombong amat pamajikan nyanana bebeja ka kula lantaran salakina teu balik-balik nu camat teh nu DPR teh nu PNS teh nyana ge kan kesal nu mantak datang ka eta ge nu datang seperkecil nu teu datang mah balaya anu dilarang diancam ku salakin awas ya gara kaki uci emang gue latunya nyaho sebab jangan ge bebeja babaturan ku lagi cenah deuk dia ngan diancam ku salakin atuh ya emang nyaho jasa nyaho lah insyaallah nyaho aja deuk lain dicaritakeun naon berarti bok-brok jasa gitu maksudna bok-brok jasa bok-brok kula di imah bae ge nyaho komo meureun kula mun lelempangan ka ditu atuh sarobok-brok na teh makos kitu mah ancur-ancuran lain lalagan masyaallah iyalah ngagoda tentara-tentara kaum Kangjeng Nabi Musa melalui wanita-wanita ya kulantaran awewe atuh komo di Timur Tengah atuh kayaan daerahna kan lain deui Timur Tengah potonganan lain deui kerusakannya lain deui di urang mah kerusakan teh anya nu ti heula mah kapan di Timur Tengah sagala aya tali irung tali ceuli tari perut sagala mas tari ge macem-macem di urang mah tari kan kikituan tong nang di Mesir bagus aya tali perut lamun mamang ka Mesir bapak ka Mesir ka ditu moal hayang balik geus oh dibere tari perut emang kumaha gitu teu make calana ti mimiti nangtung datang ka diuk datang ka ngedeng ancul-anculan pan cenah kieu nyaho cenah aing mah ngan cenah ge kieu waktu kula ka Mesir kapan eta teh deuk daharna teh dipersilakeun di Bengawan Nil didinya bakal daharna kiai di Bengawan Nil restoran termahal cek ulah masalah geus nah nu bermasalah lain masalah restoran kiai engke ieu restoran nah di pintu ini keluar disitulah ada musik nanti masuk ke situ ada tari perut nah itu ke situ jangan lamun kula doang daek
maksudnya aing nipu Allah bae gitu dah baturullah nya nyaho aing ku Allah mah teu naon ditawaran kan eta kan kula pamimpinna kan ditawaran jamaah mah nyaho teu nyaho sapodo tapi kula mah kan ditawaran di situlah ke sekula aya dahar di dinya mah masalah ngan eta mah kunci bae eta mah aya tembus oge ka salah sahiji jamaah kula kiai kula mandeg sial tak kuari ge nyaho tak beungeut nyaho jasa nu hayang eta tah kula disentak naonan sia waktu cenah itu menang mah dongeng Mesir eta teh lain lalagaan jadi udi ditu teh kapan bebeja kan ka kula nah restoran termahal ayeuna di Bengawan Nil nah seperti eta kadinya ngan pintu nu eta tetep ditutup lamun dipersilakan buka bread etalah bakal aya tayangan-tayangan Gusti nan kula nanya ke kula moal bisa ngaulah moal bisa ngaheuhan lamun encan nyaho kerusakanana atau kumaha coba model kumaha nganu ge kitu ya ke lagi henteu coba modelna model kumaha eta kan lamun biasa-biasa mah kula dibeunangkeun kieu cenah kieu hadena Haji Pendi teu nyahoeun lamun harita di bejaan ku kula bae nya mah maksa pannya mah setengah jelema dah sudah kula dilarang-larang ini kan kesempatan nya mah pasti gitu kesempatan ini kan bayar kula embung tah ngadenge kos kitu embung mandak dirahasiakeun bae dirahasiakeun kakarek dibuka ku ari bae mun karita nyahoan atuh nu kitu mah beung dilarang kula bareng dicaritakeun ku nyana kieu lah kaayaan Mesir kiai tah aduh masyaallah ulah rusak Mesir teh kos kitu timur tengah lain lalagaan lamun di urang aya hostes kaca di timur tengah lamun aya di urang tari balet timur tengah lamun aya di urang tari perut di timur tengah kerusakan teh lain lalagaan di urang anyar rusak teh anyar urang timur tengah teu main-main di urang mah teu biasa-biasa datanglah melalui barat ka urang barat di urang mah nu rusak teh urang timur tengah mah teu pati di urang mah kakarakuari bae deuleu coba ka Cipanas urang Arab silih kenyot urang Arab silih kenyot naon ge rokok siapa suka cuma macem-macem bae urang gua hari ke puncak urang Arab lu dasa di jalan teh diamankeun ku negara urang lantaran turis terus ka Cipanas ka ditu buari geus aya hotelna urang Arab geus aya kemudian kitu restoranna geus aya supermarketna geus aya percis urang lamun ka Cipanas ku hari geus asa lain di Indonesia asa di Arab geus asa di Arab kuari awewena dijualan kadinya Masya Allah camat nyawan atuh kula ge nyaho kumaha camat lurah nyawan atuh lurahna ge meureun jadi mucikarina meureunna bupati nyawan atuh kula bae kula sapira kula nyaho atuh komo nyahana can pugu cak bupati meureunana rusakan dirinya bisa oge sih ngan meureun di antara nu ngasaan nyana meureun rusak emang kumaha kitu negara urang mentek kula mah asal ka Cipanas sieun kumaha mun dibalikeun ya ku Gusti Allah masyaallah hancur-hancuran negara urang diacak-acak ku urang Arab sementara urang dititah cinta Arab ku Kanjeng Nabi cintailah Arab sebab ana minal Arab mentek sih hade ka urang Arab mah kudu cinta paksakeun mantap kula mun anu geulis aing cinta tah sebab dititah ku Kanjeng Nabi cak Kanjeng Nabi ana minal Arab geus kula mah kanu geulis cinta paling cak Kanjeng Nabi boblok sia cinta kanu kitu hampura Gusti aduh ya sia aing mah nyapertikeun ge sia pasti kos kitu maksudna sareng aing ya Allah ya Rabb ye rusak mulai rusak tentara-tentara Kanjeng Nabi Musa rusak aya nu zina sagala hancur sarua kan dirusak ku kibalan bimbang orang dikirim awewe cantik
kemudian nyana mempersilahkan dirinya gratis cek nyana ge kula mah ridho jasa geus kurang lillahi taala ambo eta lamun geus lillahi taala kos gitu misalnya aya awewe geulis jasa datang ka Haji Pendi misalnya ya Haji nyana satalanjang mah Haji kula mah ieu mah geus ridho jasa lillahi taala cek Haji Pendi boro-boro lillahi taala aing mah mayar ge dae kasihan nya nama kos kitu pan belu lagi rusak jangan tiba-tiba orang Arab orang Allah karim iyalah rusak Allah numantakan yang Nabi Musa kaget di dieu kang yang Nabi Musa teh ningali karusakan kaumna di mana eta di jurang tersendat kangjeng Nabi Musa teu bisa ngalanjutkeun lalakonna ka Israel lumantak kangjeng Nabi Musa ge kaget cek kangjeng Nabi Musa ya Rabbi bi ayyi dzambin wa qana fiti dosa naon Gusti anu terjadi ka kami kabehan di jurang tieu sehingga kami teu bisa ngalanjutkeun lalakon perang kaditu padahal mah panditi tadi instruksikeun ku Gusti tapi ieu lesu amat kaum-kaum teh masyarakat teh bala tentara teh jadi rarusak ieu Gusti biaya dzambin wa qana fiti Gusti dosa naon lu terjadi dijawab ku Gusti Allah bidu'a Bal'am bin Ba'ur Musa ku doa ki Bal'am bin Ba'ur Gusti ulang ngadenge ngaran eta jelema hebat jelema istimewa sangat istimewa sakti mantaguna tapi konya nyala gunakeun doa Gusti cak kangjeng Nabi Musa pan Gusti mah pangeran atuh teu nyalahkeun ka sasaha mun abdi nyalahkeun ka Gusti mah nya atuh dina hate mah aya di jero naha atuh Gusti mah diijabah tapi pat eta mah hak Gusti teu bisa urang kos kitu teh mah hak Gusti cuma abdi masa kieu ungkul ka masa minta doa walaya pastami fasma doai alaihi Gusti sakumaha Gusti ngupingkeun doa Bal'am bin Ba'ur ngarusak ka kami kabehan fasma doai alaihi Gusti pangdegekeun doa abdi deuk karusaknya doa rusak dijawab ku doa rusak deui doa rusak dibalas ku karusakan deui sumadaa kanjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah di antara doa kanjeng Nabi Musa Allahumma anza minhu ismallahil a'zam wal iman wal ma'rifah panjang ka ditu Gusti boga pangnyabutkeun Gusti ismal a'zam anu aya di anjeunna iman nu aya di anjeunna ma'rifat nu aya di anjeunna abe abdi bisa ngalanjutkeun lalakon berjuang sebab kehalangan berjuang abdi Gusti pangdegekeun Gusti doa abdi sesuai jeung perintah Gusti abdi teh rek kalanjutkeun perang Gusti sabilillah ngaluhurkeun agama Gusti tanpa pamrih urusan eleh menang lain urusan tapi abdi deuk kalaksakeun perintah liilai kalimatillah Gusti inza minhu ismallahil azam wa iman wal ma'rifat harita keneh ku Gusti Allah diterima didenge mantap fasalakhallahu mimma kana alaih wa naza'a minhul ma'rifah dicabut imanna dicabut ma'rifatna imanan ma'rifatan ki Bal'am bin Ba'ur tadilah ayatna nu dibacakeun watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha lepas tah ieu deuk jaritakeun pansalakha horenganan Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah mantak sing hade
Kawali Allah Gusti Allah geus janji man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harab. Ulah ka nabi, ulah ka rasul, wali aing rusak ku sia, nyerikeun ku sia tanpa didoakeun deui ku ari aing nu tandang langsung. Man adzali waliyan saja jelema nu nganyerikeun ka wali aing faqad adzantuhu bil harab, aing anu bakal ngarusak anyana melepes kajen ku kumaha. Jelema bertentangan jeung wali Allah, tunggu tinggal sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun deurekeun Allah langsung mengutukna. Sing hade nu manteh ka wali Allah, sing hade jasa ka wali Allah nyana mah teu pernah ngadoakeun jore, lamun ngadoakeun jore atuh dicopot ka walianana. Tapi Allah nu tandang sebab jana geus deukeut jasa jeung Gusti Allah. Mantak sing hade jasa ka wali Allah, baik anu geus mararaot komo nu aya keneh. Nunggus maut emang maut teu wali Allah mah teu maut. Carekanan geus Maulana Hasanuddin. Kurang tinggal tunggu tanggal mainna bae sabulan 2 bulan ringsak ujian. Awas wali-wali Allah nu geus jelas berkaromah. Carekanan kurang, benduan kurang. Tinggal tunggu tanggal mainna. Tunggu waktu bae. Ji, atuh nu bantak urang datang ka dinya, salam dijawab ku nya teu maot nya. Haji Penige pernah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kabur harita. Sia sugan teh wali nu ngajauh kuntilanak goblok jasa. Parenganan aing memeureun ngahiji jeung kuntilanak. Masyaallah karim. Jauh jasa tahu pangkat jeung walinya. Lamun kula hazarah jeung Habib Lutfi ka dinya ka Abah ka dinya nangtung we. Assalamualaikum. Enan kikituan nya mah. Oh iya. Insyaallah. Insyaallah. Je kula. Aing maca naon ya? Iya. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ber. Tinggal kula baik ya. Iya Habib Lutfi dan naon. Jarah bertiga Abah jeung kula dinya. Kitu jarah jarah. Ya Allah, geus da bae-bae kakara ngomong. Aduh, ketemu dengan Abah anu. Masya Allah. Haji Pendi mah jarah bae ge 3 kapagi. Kapagi gitu jeung tukang bas mah lulu aya dina tukang bas. Kamari teh Syekh Aziz sarua ceurik ya. Keur ngobrol jeung ku ceurik. Ceurik terus disusutan. Ya Allah, ceuk aya naon. Coba ditanya. Aya ketemu dengan Gidi Hati. Masya Allah, batur maka parangi gitu. Jarah ka ditu, ka luar batang. Hordengna leumpang, deng. Kaget, berarti disambut. Ya pendek gitu. Maksudnya jangan oyak-oyakan tetangkalan. Eta geus hebat oyak-oyakan tetangkalan termasuk hebat ya. Masya Allah. Anu kamari mah bener-bener kuntilanak, anu kamari ieu mah tah Gantarawang. Leuwih dahsyat atuh. Bisa leungit nya dibawa ku Gantarawang. Malaya dongeng Gantarawang lamun lain di Banten. Di Banten mah aya Gantarawang. Aya Lawang Aji. Pokoknya masih ada loba nu nyelap di luhur tangkal kayu. Dibawa kelong. Urang keur ieu di lalaga ku mak urang sene kelong sia. Kelong kos kumaha mah? Kelong mah susuna ge dak ngangsa datang ka handap. Ih, cek urang teh nini jorek komo eta manana. Mak urang ge seuri. Mak urang ge seuri, heuh sia nyahoan bae. Eta kos kitu kelong, mentak urang lamun neuleun nini kelong. Adeuna di mak urang jing. Kos nini ngan susuna panjang ka handap. Sieun da urang. Sia ditutupan ku susuna ge geus bawa hiber sia. Mak urang kok nondongin kos kitunya. Tak warik Haji Pendi radak kitu ge tah. Urut di bawah. Kelong keur leutikna. Sesak eta. Masya Allah kari tuh. Langsung diijabah doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tidinya langsung tak
iman jeung makrifat balam bin baur. Masya Allah. Dongengkeun ieu dongengkeun cak Gusti Allah Muhammad caritakeun. Sing hade supaya jadi kaca sing hade ieu teh. Hadiah ti pamarentah teh model kos kitu. Ditangga doakeun cilaka. Urang kan dipaksa ku pamarentah mah ditangga doakeun sesuai jeung nyana bari teu beres. Aju kiaina daekeun jadi bere. Doa Allahumma nu maha mulia kan Gusti Allah teh dipake jang neangan hadiah doang. Pikir otak orang. Otak normal ceurik. Allahumma sakadar motor. Allahumma sakadar mobil. Allahumma. Masa sih Ismul Azam Allahumma jang sakadar motor. Atuh mending dagang toge hayang motor mah. Maka ulah Allahumma. Masya Allah cak Allah aing mun lain pangeran aing mah pangeran bae tapi engke hitung-hitungan di akhirat isin mantap pelepeset kiai asal asup ka Golkar be santri eueuh ngaji teu daek marahnya goblok ngaji bae ka jauh oh kiai bae masyarakat teu bisa ngomong sih kudu marahnya mana teh teh hayang ngaji sih ganyana emang kunaon ji atuh bohongan duit ti babatina teu dibabagikeun mun dibabagikeun mah ge daek ngaji. Nyana doang dileg-legan sakumaha koros. Eta penjabaran, henteu ngomong kitu ngan karitu. Sampaikeun Gusti ka Kiai Golkar kos kitu eta. Mantak tinggal nyana hak. Goblok cek eta. Kajauh ngaji, deukeut henteu, ji. Tore koros diajian. Atuh aing ke jadi ore cabe deui ka ditu. Si eta olah mesti jadi orang itu heula. Iyalah dahsyatna Al-Qur'an. Lain lalagan di ditu nage watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha bina. Ieu mah tadi bejakeun kayak dituntut. Fakana minal ghawin. Balam bin Baur teh termasuk jelema anu rugi ka binabina na'udzubillah min walau syi'na wallahu alam.